Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun, hayu urang manjatkeun puji sinareng syukur kana Allah Subhanahu wa taala, nu maha welas tur maha asih. Ku sifat Rahman sareng Rahimna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Ibu bapak guru anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta ku simkuring. Dina kasempatan ieu, simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Saterasna simkuring ngahaturkeun hatur nuhun kanggo Bapak Apep Suparman kumargi tos masihan waktos kangge abdi ngabiantarakeun di payunan rerencangan sadaya. Saparantos anu ku urang terang, pamarentah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun, nyaeta di tingkat SD nepi ka tingkat SMP. Hal ieu teh dikasang tukangan ku kaayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kirang mampu. Masyarakat anu mampu mah geus tangtu bakal sakola kusabab ayana biaya. Iwal, seueur pisan masyarakat Indonesia anu kirang mampu teu tiasa sakola kusabab teu aya biayana. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa menangkeun pendidikan anu layak. Boh anu mampu, boh anu kirang mampu. Tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun kasadaya warga negara teh nyaeta sangkan warga negara palinter. Bangsa bakal sajahtera mun masyarakatna palinter. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudah kamajuan negara sejen jeung bakal kalindes ku kamajuan zaman. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu merenah kanu manah. Hatur nuhun kanu sadaya perhatosanana. Pamungkas diharapkeun dina diayakeunna program Wajar Dikda 8 tahun, masyarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamana dina widang panyugemakeun. Rerencangan sadaya anu dipihormat, cekap sakitu simkuring nyanggakeun pihatur. Pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kirang entep saeureuna atanapi kecap anu kirang merenah larapna. Mugi kersa ngahapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.